Allah Allah teh mere harta ngan hiji waktu Allah bakal menta bikeun da urang mah tukang parkir. Mobil datang, motor datang, mobil dibawa ke nubogana, pan tukang parkir mah ukur 5.000 perak, narima we. Tak ieu teh urang teh tukang parkir. Harta dibikeun ku Allah dipenta, bikeun deui da lain nu urang. Boro-boro bab eta kagelisan ibu ge lain nu ibu nu Allah. Pan ibu teh geulis teh 30 ka handap, ayeuna mah punten mana ayeuna. Geus lalu ngit kieu. Pan ieu teh bentang na Cisonari bareta mah pan ayeuna bentang teh eueuh ketit-ketit acan gini ge. Geuneuk we jeung geuneuk. Tanpa make up, tanpa sidau mah saha urang teh heuh kitu we. Hawuk cenah. Matak ieu nu hadir di dieu teh hampura. Ieu teh kabeh disebut kabeh nya berarti asup kuring. Ieu nu hadir kabeh paralsu. Paralsu ya teh. Ibu datang pengajian gelis heueuh wedak dipake lipstik dipake apakah ibu asli joro-joro kuring kabita henteu nah palsu dan nu asli mah tuh nu di imah daster merengkel baju deh tuh soek nih eta ngaku eta kadang-kadang dikegepan ku pemajikan bari bau kelek nah meni bau-bau teuing ku bapok ibu daek heung teu kajeun coba deuk pengajian parfum sakala dipake ieu teh palsu Pak. Nah nu beunghar asli palsu nu beunghar gaul jeung jenema nu leuwih beunghar hayang gedong 2 sertifikatna kabangkeun jadi gedong 2 mobil hiji hayang 2 BPKB na kabangkeun jadi 2 punten ceuk hareupeun umum gaya meraan kepalsuan sisirah mah ngebul tiap bulan setoran ternyata urang di dunya hirup teh keur munian kepalsuan. Nana gerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga tapi Allah kermunian kagorengan kuring. Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi Allah kermunian kagorengan ibu lamun ku Allah dipesek saha urang sabenerna. Allah talung keneh rambut gondrong bukan pembohong jujur eusi hatena daripada dijas make dasi ari aspal diharakan. Nu disebut jelema beunghar teh nu kumaha bro da jelema beunghar mah bisa nulung kanu butuh bisa nalang kanu susah sanajan duitna leutik pan ieu mah baleunghar gedong boga sawah boga mobil boga jabatan boga nah hak rakyat leutik dikokon berarti sangsara keneh hirup kitu aduh paling rasiko ceramah kieu mah teh diulem deui paduli teuy da teu hayang teu mung hirup nah kuring hayang jadi penceramah mung geuning eta jadi penceramah apaan kuring mah teu nolak teu hayang teu mung kumaha kodrot ti pangeran deuk jadi penceramah mangga Gusti deuk eureun gepek bae Gusti aya nu ngulem silahkan eueuh wae teu nanaon cak-cak cicing reungit hiber nah cak-cak lintuh jadi hirup mah tong sok bebela teuing kana kahayang capek. Tuh para dewan kunaon asup ke rumah sakit di daerah Cisarua heueuh teteh duit beak sawah beak ku pemajikan ditejeh jadi henteu tak jadi itu gelo teh lantaran ieu nu ngagelokeun duit dicapluk ai nyoblos kanu sejen kunaon si itu mah kejeng gelo lantaran teu tulus jadi dewan melaan kahayang sawah beak imah beak pamajikan ditejeh jadi henteu melaan kahayang nepi ka stres tong hayang bisi teu jadi bisi lieur tong mung bisi dibere moal nolak matak hirup tong hayang tong mung beres Pak. Tah ieu teh nana gerhana teh teu hayang teu mung mata rek aya nu ngulempek deuk eueuh bae deuk payu heug henteu kajeun naha dalain barang dagangan nyarane kana harta aya beakna nyarane kana pangkat aya eureuna nyarane kana jabatan keuna pensiunna nyarane ka salaki aya maotna nyarane kana viral aya redupna matakna naonan hirup nyarane kanu kitu patut deuk nyarane mah ka Allah taala nu langgeng salalawasna ibu nyarane ka salaki pan geus maot teh teu narima loba awewe nu stres lantaran salakina eueuh nepi ka jebleh bebeakan bapak ari abdi bade jeung saha keung bade ngiring we ka jero kubur lol sobat kuring Kiai Haji Abdul Rahman istighfar lol deui bapak BBD teu kengeng kurumu ceuk ka polsek halangan nolol kuring pan dijejek jug deuk milu mah geus gebrus maka jero kubur rorowesan deui keluar tah
Berarti bapak neangan cinta sejati ti pamajikan ka salaki itu bohong gede moal kapangi. Pamajikan cinta sejati kanu jadi salaki moal kapangi. Da cinta sejati mah Allah ka makhlukna, nabi ka umatna, inung bapak ka anakna. Matak mengpeng di dia loba budak ABG tong sok katibu ku bibir jalu. Mau jeung engke keur aa ayeuna keur aa can kawin geus diserenkeun reuneuh atuh maneh teh. Nu kitu teh katipu saha nu wirang kolotna. Bener. Tapi situ apal ieu teh ibu nu dipayun abdi teh korban wungkul. Pan keur bobogohan majikan heueuh jatuh ti tajong kumaha ceuk lalakina kamu sakit. Kumaha ceuk ibu bareto iya. Kumaha ceuk salakina makasih ya kamu perhatian sama aku. Coba geus kolot kieu jatuh ti tajong molotot. Nah lo eta batu eta cokor memilu wae atuh ah. Matak iya teh sebenarnya korban Pak. Bener. Pon kitu deui bapak sarua korban. Nalika bapak apel keur ngora naha teu ngarokok dompet tinggalin kumaha ceuk ibu ieu we atuh ceceh abi heula. Coba ayeuna bapak teu ngarokok kunaon pa teu ngarokok duit eueuh eureun TBC batur oge. Matak cinta sejati masa gelo-gelona urang sebejat-bejatna urang sateucereug-teucereugna urang Allah mah teu meuleh nawaran tiap detik tiap menit tubu ilallah taubatan nasuha hei manusia geura tobat ka kami tong kalangsu dina dosa padahal Allah mah uninga kaayaan urang Pak. Bener. Nabi ka umat apaleun nabi teh urang teh jelema doraka jelema anggang tina sunah tapi nabi mah engke di akhirat geus cicing di sawarga turun keneh neangan umat nepi ka bahasa ummati 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 padahal umatna berdegong jiga urang tapi diteteangan. Ibu boga salaki berdegong tuluy rag-rag talak pangih di uleman eudeuh neangan budak nyampeurkeun ge ka dieu sajang tong nyampeurkeun si bagong tuh. Nabi mah uningaeun bedegong ibu, bedegong kuring, bedegong bapak, bedegong sararea nabi uningaeun tapi masih diteteangan ummati 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 matak deuk neangan cinta saha salian cinta Allah, cinta nabi, cinta inung bapak. Beh, sanyahnyana ibu ka salaki anger lah. Komo nu geus kolot kawin jeung budak ngora ngarurugi maneh teh. Bisi dia aya bapak-bapak nu yuswa 50 tahun tuluy meunangkeun budak ABG tong sombong engke kaduhungna mah geus kolot. Pan umur 50 tahun mah imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos pamajikan bari ngora ngan engke bapak geus lempang kieu tah bakal karasa kumaha ceuk pamajikan boro lempang teh hararese teuing. Bener. Mata hirup mah kudu saimbang we nu ngaran hirup mah. Paling nyeri hate gara sok bapak maot teh. Imah boga, sawah boga, mobil boga, maot bapak karek matang puluh kurumuy lalaki ngora. Aduh, imah menang bapak nu ngajedog maru. Matak bisi di dia aya lalaki nu keur beugeur jeung budak ABG geura tobat beak tah harta teh. Lain bangga alhamdulillah akang mau kolot ge menangkeun ABG ayeuna ngomong kitu engke geus kolot nyeri hate moal teu parek arisan jeung babaturan ka diekeun duit bapak milu ngajedog mata hirup mah kudrot irodat ti pangeran tarimakeun ibu tong mikiran gedong tong mikiran sawah tong mikiran mobil loba jelema stres mikiran hayang gedong loba jelema stres mikiran hayang mobil loba jelema stres mikiran hayang sawah nanaona tong make jeung lieur teu boga sawah da moal paeh teu boga sawah tong make jeung lieur mikiran mobil da moal eueuh jelema maot teu boga mobil tong loba lieur mikiran gedong sigrong 3 lantai da moal maot teu boga gedong sigrong 3 lantai tapi saminggu teu dahar jelema maot deuk syukur mah tinu leutik heula nalah nu gede datang ieu mah nu gede di pikiran nu leutik poho. Bener ya tah awak ibu geus pararoho kana awak sorangan halis geus alus antep ieu mah meuli dieluk-eluk ka luhur atuh nempo urang ti kajauhan teh kuajikan nu berat kiceup kiceup teu nyaho balik ti dieu mau motor gelebug angin badag nilep halis duanana pan ti kusruk kana susukan kakara ngomong ya Allah nah Allah dituding lain Allah dudut bulu panon geura sok heeh. Ulah juga artis teuing irung oge pegek hayang mancung dioplas akhirna nyengsol geuning
pan ayeuna mah ngek ngek aduh lebok lebok menggeus dek irung gede ke dek pegek dek leutik sabodo justru nu romantis mah nu irungna leutik salaki dek sare teh kitu we muih-muih eta tah ieu pun lanceuk teh Kyai Haji Abdurrahman kawitanana salemur jeung kuring ti Cilangla oh ieu oh geus aya nu budak badag geuning ieu keneng terus nikah oh bisa acan dek dipangneangankeun gitu. Atur nuhun tuh matak hirupa konsepna bersyukur artina bersyukur teh tumarima Pak Haji Yayan loba duitna ngan punten nya ge loba duitna loba tugasna al haya'u minal iman jelema teh kudu baroga ka era lamun disebut ustad tapi masehaan batur era lamun gedong sigrong tapi dihareupeun imah loba jelema nu teu boga imah teh dipanggieunkeun kudu era ari urang dahar ngeunah ari tetangga dahar jeung hulu asin kudu era ari urang sawah lega ari sedengkeun batur mah hayang nyawah ge hese kudu era garableg jabatan aya raya sangsara diantap al haya'u minal iman teh kembangkeun bener tak ibu ge kudu boga ka era ai pangaosan osok ai kasalaki hohoak matak nu ngaran hirup hampura urang teh disebut hamba Allah tapi can ngilu karena sifat Allah ari ongko hamba Allah ari sifat hawa nafsu jejing ari ngomong hamba Allah ai kenyataan hawa nafsu mana hamba Allah teh mana lamun hamba Allah kahayangna kahayang Allah sifatna nurutan sifat Allah keputusanna lagi keputusan Allah sabab keputusan Allah mah terbaik di dunia jika sangsara di akhirat mah nguntungkeun bener mata kuring ya jadi penceramah musibah nah musibah sieun omongan teu akur jeung pagawean munafik teh lain keur batur keur awak sorangan aya diomongkeun tahajud aya unggal peuting hees tah komo bab poe ieu bab sedekah era demi Allah innamal shadaqata lil fuqara sedekah lalajoan ku ibu omongan kuring kanyataan mah kuring lain sedekah naon ngadudut saha nu bakal sedekah nyareng-rengan DKM jeung MUI heueuh da atuh ditampa da butuh jadi munafik teh geuning lain keur batur ieu kana bibir sorangan mata kuring jadi penceramah punten lain anugerah musibah lamun dibawa kana anu jerona bener Bu keheul atuh mata kade hirup teh ulah jadi oray sok pikiran oray setahun sekali oray ngajepat teu dahar teu nginum artina puasa pan ganti kulit ngan ngaran anger oray tah pangaosan urang teh punten kade bisi jadi oray ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti ustad nu deukeut jeung nu jauh didatangkeun pertanyaanana ganti teh jeung hate-hatena nu rungsing anger nu pedit anger nu kadul anger nu buraung anger nu wadul anger nu salingkuh anger nu popolotot ka salaki anger teu akur jeung dulur anger pasea jeung salaki anger pangajian ge anger pangajian mana nu keur dipigawe mata kerobah eusi hate lamun ibu beres pangaosan ngahargaan ka salaki bubar ti dieu geuwat tangkeup aya engke salaki bakal nanya kunaon mamah uing ngaos jadi lebay oh tobat demi Allah isukan bakal ditanya deui mah aya jadwal ngaos deui cek salaki nah bapa miwarang wae ngaos ka abdi resep eta ku robah hatena ngan lamun teu robah-robah nu karek robah tiungna bajuna salaki nu jadi musuh pertama nah Pak Senin kedah acuk bodas nganyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh rebo beureum kabeh kamis ungu kabeh cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haban ni mulian baju keprok bari maranehanana nu kitu teh matak bahasana hampuranya bahasana ya keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam nu make saragam demi Allah juga hayang balik teh keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam dan nu kudu ku urang disaragamkeun mah lain tiungna lain bajuna tah eusi hatena
apakah urang geus saragam eusi hate acan lamun bener umat Islam geus saragam eusi hate santunan moal mungkin ku pahajian kabeh ge boga kewajiban hayang mere ka budak yatim bakal ngabreng ka DKM ieu abdi mantosan keur yatim ieu mantosan keur yatim ieu mantosan keur yatim ieu mantosan keur yatim mungkin budak yatim moal menang 500.000 bisa jadi modal keur kahirupan nu bangsa datang. Toong si Egi atuh anak angkatna Pak Deddy Mulyadi aya polisi wani nyentet henteu aya TNI wani ngahoak henteu aya ustad wani ngadegungkeun eueuh naha nu ditempo lain Egina tapi bapak angkat seorang gubernurna bapak aing tayeunana aing Persib nu aing ari ibu nu saha kuat dianggap salakina nu aing kabeh tak eta teh picontoeun keur urang Pak mengpeng di dia aya pacamat lamun tema aya cek pacamat di dia aya budak yatim seberiji taroh nu santuna seberiji Pak Haji 44 leutik teuing 44 di pikiran ku pacamat cek pacamat jang yatim nya piatu nya dek mana sekolah anterkeun ku pacamat saragaman ku pacamat biayaan ku pacamat bejakeun ku pacamat bahwa kuring adalah anak angkatna sanajan nyakolakeun ukur 10 budak yatim aya hargana naik levelna nah bapak angkatna seorang camat lamun camat kikituan kades piraku henteu aya bapak kades cek Pak Kades kuring oge edek 10 biayaan pasantrenkeun ka Kiai Haji Abdurrahman tuh di luhur bari anu teh keur ngecor cenah nama gejeng apal pan dia minta sumbangan ka urang jadi we apal engke we lah kirim nomor rekening hayange mantuan sautek saeutik atuh biayaan ku Pak Kades 10 we nagog di sakola ieu teh anak angkat abdi budak yatim moal dibuli moal dihina naik levelna bapak angkatna seorang kades lol ustad sarua kudu miluan ustad ge 10 sakolakeun ku ustad biayaan ku ustad jujur eta budak yatim bakal naik darajatna naon sababna bapak angkatna seorang ustad lol kapolsek sok kudu miluan kabeh ieu mah lol bapak kapolsek siap akang oge der ngabiayaan 10 budak yatim yakin bakal dihargaan yatimna bapak angkatna seorang polsek tinggal nagog kuring nana gerhana siap 100 nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas dek 2000 ge nama keje ngalamun apan kuring mah keur ngomongkeun si Egi mah geus disakolakeun tak tinggal pacamat tinggal kades tinggal polsek tinggal ustad yuk bareng jeung urang ieu mah ngalamun wungkul ngalaman mah hanteu mau kujung keprok bro aduh bener Nabi Musa pananyakeun ya Allah ibadah naon nu pika seneng ku salira nah salat lain puasa lain ibadah haji lain sugan kangen Mekah tiap bulan lain naon atuh nalika anjeun boga dahareun nempo tetangga lapar bikeun ku anjeun Allah lebih seneng kana ibadah eta salat keur dirina saum keur dirina haji keur dirina tapi sedekah geus ngalibatkeun beuteung batur Pak lain well bari mararoal bener ya matak berat ngaran hirup teh saha urang geus riweuh ibu keputusan nu terbaik keputusan Allah matak sing nya maca tahlil la ilaha illallah teh atuh la ilaha illallah sing nyaan maca teh teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu ngabisakeun aing Allah teu aya nu ngamampukeun aing Allah teu aya nu minterkeun aing Allah matak jelema naon akueun kabehan ti Allah kabeh ieu mah pinter asa pinter daek asa daek alus asa alus bisa mun eueuh akang kumasia we tong sok ngaku diri apan la ilaha illallah mah teu bisa diaku ku urang la ilaha illallah teu aya nu mutlak anu kudu diaku ku urang illallah kecuali Gusti nah nagerhana capetang nyarita cabut capetangna ku Allah moal bisa naon-naon mata kuring bisa na kieu lain kuring pamereti Allah kuring kudu bersyukur capetangna pake wirid pake ngomongkeun agama coba lamun teu bersyukur pake ngomongkeun batur maka ku Allah teu dibere nyari huntu ngarah eureun ngomongkeunana
tak ibu gaduh cepil hek pake dina jalan Allah ngadengekeun kana bab alus insya Allah cepil teh kuat nepi ka kolot moal budeg da ieu mah ngora-ngora bararudag nya heudap si eta mah kana gosi teh dungdak dengdekna eta na negerhana nu jomblo teh kitu cekek geura keur ngeureunkeunana eueuh deui Pak digenggeureukeun ku pun lanceuk ku ketua MUI bakal ngalawan fanatik teuing digenggerkeun ku Pak Haji Yayan bakal ngalawan lah cicing tong fanatik kumaha dewek Pak dicarek jelema keresep bakal ngamek Pak dieureunkeun ku Allah mangga lawan ta Allah kumaha cara ngeureunkeunna dibere budeg pek ibu ngawangkong jeung budeg capek bener matak bisi di dia aya bapak-bapak nu sok tujah tajong tujah tejeh ka pamajikan sing sabar ibu sing sabar nyengeurepan salaki kitu tinggal tungguan waktu Allah nu bakal ngeureunkeunana dibere lempang kieu tinggal bikin bujur ibu mangga jejek mau teh jeble harita keneh matak alus nama keur jelema nu sok doraka nu keur maksiat dieureunkeun ku ustad hese ngadon nyebut fanatik kumaha lamun dieureunkeun ku Allah sedangkan Allah mah tanpa mere peringatan langsung Pak dak we langsung harita jalma memboga peringatan keneh pupuntenan heula jelema Allah mah geus taak-taak teuing mah bener ya tah nu pararedit nu pedit boga harta tapi pedit engke sadar mah geus kolot nalika hartana geus bea ku anak incu lamun mah dipake nyieun masjid teuing lah gandeng matak naon lamun boga cita-cita teh ti mimiti heuh ibu tuh matak ilmu teh geuning gawe Bu sok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mana gawena subhanallah maha suci Gusti Allah ai gawena moanya dina bibir subhanallah ari gawe panasan ku batur meureun nu diomongkeun subhanallah teh maha suci Gusti Allah berarti eusi hate teh kudu ditoong ulah sirik ulah pidik tong jahil tong kandiaya tong panasan tong istren tong panastren tong dudupak tong rurumpak tong keheul ku milik batur subhanallah kudu asup kana hate ieu mah karek di dieu subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu subhanallah batur meuli motor ratug angen subhanallah batur meuli mobil digogoreng nih mah teu nganyuk subhanallah batur meuli sawah ka rumah sakit subhanallah batur nyeun imah paeh mana subhanallah teh gawena jadi nu dituntut ku Allah itu imali mana amalna imali beramal kahartos nu diomongkeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah nah asa kapuji wae tarawehan ge tina 30 poe teuing sabaraha poe nu ditampa ku Allah nah da parabag teuing status Facebook teh nepi ka alhamdulillah taraweh ke-6 lancar ka-7 ka-8 leungit status ya orang eureun tarawehna berarti tarawehan hanya sebatas untuk status Facebook Pak ibu-ibu beberketekan seuri eta teh kasindiran kajekok ongkoh teh nya ubi uninga di akhirat nu ngoncoran iwaltiku maca Quran bener tuh Bu nyeng kolot baheula geuning sok aya pepujian di masjid di akhirat teh poek nu ngoncoran iwaltiku maca Quran kabeh nyaho nah hari kana HP ngagugulung 24 jam eueuh kuota meuli deui leungit HP meser deui bener teu aya batur nelpon teu kaangkat dibalikan deui nelpon eta kanu kitu kuat garcep pisan ini tawasulan jeung pun lanceuk aduh karek ge maca yasin jeung sadeel atuh nya sadar urang teh teu 1% acan beramal teh bener heueuh tanpa syafaat Kangjeng Nabi saha nana gerhan tanpa pitulung Kangjeng Nabi saha ibu tanpa syafaat Allah saha bapak batak hirup geus tong loba di aku keputusan Allah mah terbaik ibu ibu boga salaki petot tarima
Nah Allah maha uninga karena kaayaan hati ibu can siap lamun dibere nu kasep bari beunghar can siap. Mun ibu dibere salakinya kasepnya beunghar hiji WA na loba dipariksa lamun telat balik bakal dibaeudan awet rajet. Nah sieun dipaok batur da kasep jeung beunghar coba jeung nu petot deuk balik heung teu kajeun. Malahan ditanya ka Pak Kades caroge abdi can uih naon di posrona sare wios eueuh ka hariwang. Nah petot eueuh bulungeun. Coba lamun jeung nu kasep bari beunghar ini ibu kamol cerita nak dek meuli tiung denai kurumuy budak parawan lipstik na murag dicokot ku salaki ibu neng ieu lipstik tinggalin kumaha ceuk si neng nuhun bapak kumaha ceuk bapak sami-sami juga jang ilek ibu pira kadar nyebut sami-sami mah ieu tiung denai semi-semi mah eta selop semi-semi mah bade jajan baso semi-semi 7 poe ngabahas sami-sami. Nah timuruan coba jeung nu petot boro-boro lipstik na dicokot jug deuk dianterkeun nepi ka imah ge jug. Jadi aya hikmah matak takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bag jadi kun payakun milik Allah manusia mah tinggal narima tong sok milu ngatur kana pengaturan Allah beres hirup. Bener sadeu sok ibu lalajoan kuring lamun lain pengaturan Allah Pak aya merek pi ustadeun demi Allah eueuh di mana ustad kieu aduh buuk lakli kaluhur baju nu kieu celana kieu lempang ge kuat rusuh da meureun ari ajengan mah kudu kieu aduh aya urang udah hoream lempang kitu teh lila teuing otak ti ditu nu ngajemput di ditu urang mah geus di dieu teh Pak. Nah asa horoream gitu tah lamun kokodo moyoan teh jalan ka pipir ongkoh Pak. Nah heueuh atuh da soalna ngingkig lain ngingkig ustad tadi oge ceuk pun dulur pan dipanggil pan ceuk pangatur laku pangjajab acara kanggo ngisi waktos tausiahna disangakeun ka pangarsa nana ergerhana nu kabayang ibu pangarsa udang badag gamis ngangsar kurumuy keceplek jika ojek online. Lamun lain takdir pangeran demi Allah moal aya nu ngulem Pak. Nah da kuring ge apal ustad mah pun lanceuk tak ustad asli mah ieu mah palsu. Kuring mah deuk ngaku we palsu Pak. Palebah mana palsuna karek ngomong nyaah ka fakir, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nolong nu susah. Tinggal kieu we DKM naik. Sae ceramah teh ka hartos, yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin, nya cing teh. Tak aya nama punten amplop moal dibikeun. Cing teh naha pada KM deuk ngagugu cariosan salira kudunya ka fakir miskin cicing heula tong wara keprok dijawab ku kuring lain ta tadi ngawe teh beunang moal datang. Bener Pak ayeuna pun lanceuk Pak Haji Yayan nah berbicara tentang yatim tidak berbicara tentang miskin henteu geuning praktek nama anjeunna nu ceramah mah ieu Pak mata kampura lamun cek batur ustad palsu padulilah teu kudu riweuh teu kudu asup kana hate teu kudu baperan hirup bener sadeo eta cek urang ge hirup teh keur melaan kapalsuan lalieur geura aduh urang geura sadar atuh Pak nya aduh ieu ustad kieu aing mah naon anakos nu gelo teuing salah manggil meureun muka jeung ngalagu cenah Pak ngalagu gua dianggap anak buah Yayan urang keun dah hirup mah di dinya tempatna ngan naon nu jadi alasan urang ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur naon alasan. Hayo geura teangan alasan naon alasan urang geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur izin ka batur naon nu jadi alasan sabenerna alasan jelema geuleuh ka batur lantaran batur bisa urang can bisa sirik mata keur jelema nu sok geuleuhan ka batur bersihan eusi hate ku kalipad subhanallah yes sahebat-hebatna pun lanceuk tausiahna pun lanceuk
Pak Kiai Haji Abdurrahman ketua MUI hebat tahu siana abdi guguru ti anjeuna sahebat-hebatna anjeuna disingarepan ku jelema nu kotor hate punten moal kapake da jelema nu kotor hate malin hayang ngadenge ceramah hayang nempo kaca letotna anggar bibirna teh iya tapi sabalikna keur jelema nu bersih hate budak leutik wae bisa jadi guruna urang apal Quran urang apal hadis nyaho kana kitab salat osok ngaji meter punten Pak bandingkeun jeung budak boloho teu apal Quran teu apal hadis salat tara ka masjid henteu ngaji ge lamun dititah budak tapi pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng ayeuna urang nyaho Quran nyaho hadis apal hukum ka masjid tapi lamun pasea 7 poe can tangtu anggeus ternyata Quran dibandingkeun jeung fitrah Allah luhur keneh fitrah Allah nu aya dina budak Quran nu aya di awak urang can dibawa kana kapitrohan nu sanyana well matak ngaos Quran teh kudu bareng jeung fitrah hate fitrah teh naon suci heuh jadi kudu bersih hate maca Quran teh ayeuna budak teh apal Quran teh apal hadis ka masjid jarang salat hanteu tapi gelut jeung budak tetangga sajam 5 menit pakaleng-kaleng coba inungna tuh 3 tahun ngaraku sorangan nuhun ibu 200 ngaku ngana harek kitu wae baeud ka tetangga matak nu ngaran hirup mah geus cicing dina angka 0 angka 0 teh kosong jadi la ilaha illallah teh tempatna kakosongan lalaki itu bagikan kopi dan gelas Bu tapi lalaki mah da geus bisa la ilaha illallah bagikan kopi mah kadiekeun kopi nah anu dibikeun teh ku ibu teh bubuk kopi geus menang ninyuh geus dina gelas malahan geus make gula geus dikocekeun bapak mah tinggal nyuruput teka ciri eta dina kopi disebutna kopi padahal di jerona aya sababaraha hiji ti mimiti gula ti mimiti kopi ti mimiti gelas tapi anger nu disebut adalah kopi lalaki kudu seperti gelasna sanajan disebut kopi tapi gelas teu make teu disebut gelasna gulana tempat ngamisan sanajan teu disebut gula jeung kopi tapi kopi bagai tanpa gula bagai aku tanpa istriku waduh huhuy aral atuh da ya masjid ieu megah badag ngaharewos itu masjid ngaharewos naon cek kenteng teu ngarasapan kentengna cek pondasi teu asa pondasina cek tihang teu asapan tihangna cek kaca teu asapan kacana tapi anger masjid bangunanna adalah sebuah masjid beres Pak teu silih aku matak jalma lamun hayang maju tong coba-coba ngaku nu urang aku ieu kabeh ge kudrot pangeran geus moal panas tihang ku kenteng geus moal panas kenteng ku kaca geus moal panas kaca ku pondasi nah kudrotna cicingna dina bagian masing Bapak polisi Bapak TNI Bapak Kades Bapak Ustad sok sing layet keur ngabangun ieu nagara Bapak polisi tugasna newakan penjahat matak polisi mah gede awakna weweg sorana angkat tangan sieun penjahat ku polisi coba lamun polisi kieu angkat tangan komo aya polisi newak penjahat tewak geus moal aya ngaruh Pak matak polisi mah tinggal pun dulur anu teh Ciawi Tasikmalaya Bapak polisi weweg daweg gede sorana polisi wibawa negara aya di polisi bener TNI wibawa negara aya di TNI matak polisi jeung TNI kudu berkesinambungan Babinmas jeung Babinsa bersatu dina melaan ieu nagara lalakon negara aya di TNI aya di polisi wibawa agama aya di ustad matak lamun ustad jeung ustad parasea ragrag wibawa agama aduh nama rebut ke naon atuh sebenarnya sadaya Bapak TNI tugasna nyiapkeun waduh songsaka merah putih orwo rok 2 poe di puskesmas da beunang genggerongna da tarik teuing pun lanceuk nya ge pun lanceuk jadi ustad entong hayang tugas nyiapkeun bendera moal katahekan engke pun lanceuk mah dina doa tah lamun polisi jeung TNI bagian ngadoa bahaya lamun karakter polisi datang ya Allah moal teh dicabok mah ku malaikat serenkeun doa mah ka ustad da ustad mah pan lentong al-fatihah tuh tidinya geus katempo gambaran hirup yang jelema teh kudu cicing dina fungsina masing
Bapak Kades pan pembina upacara lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Kumaha cek Kades laksanakan. Teu kabayang lamun Kadesnya jadi lebih ongkoh. Moal teu mangalajeng. Gera cicing dina tugasna masing keheul atuh da. Tah majuna negara, majuna masjid lamun caricing dina tugasna masing. Heeh ya. Tuh toong masjid daya nu hadir ka dieu teh ulah ukur awakna kudu jeung hatena atuh. Saha betul nyebut loros-lorosan. Oh ibu oh loros. Urang toong atuh akhlak Nabi di masjid. Palingan zaman Nabi masjid hiji saminggu jug jadi 2, masjid 2 isukna jug jadi 3, masjid 3 isukna jadi 4. Cepet perkembangan masjid. Jelema loba nu kabita ku masjid. Naha sabab akhlak Nabi dibangun di masjid keur umat. Kunaon ayeuna urang masjid loba kuat araremung, kuat hararese ka masjid kuat ngingarupan pasaran jigana teh nyieun badag nu sian mung. Urang toong bisi-bisi urang nu salah sabab nu ngaran masjid ternyata lain sebatas salatna, lain sebatas zakatna, lain sebatas saumna, tapi makmurna masjid kudu mampu ngamakmurkeun jelema di luar masjid. Berarti nu di jero masjid kudu balageur. Lamun teh mah di masjid aya 100 jelema, cek nu saurang, urang euy 50, cek nu saurang urang 50, urang 50 sok kalikeun 50 kali hiji 5 juta ku 100 jelema. Berarti santunan teh lain satahun sakali, bisa jadi ti 5 juta bisa nyakolakeun budak, nyaragamkeun budak. Masjid mana eta? Masjid Cisonari. Rabeng jelema datang ka dieu kapita ku ieu masjid lantaran masjid jadi solusi keur kamakmuran umat. Apa Nabi teh kitu? Abu Bakar boga tugas, Abu Bakar kunaon si fulan teu datang ka masjid? Ya Rasul, udur parna. Kumaha ceuk Nabi? Ayeuna mah salat teh entong lila teuing wiridan teh nu ponok we. Nah aya naon ya Rasul? Urang ngalongok nu gering, urang perhatikeun, beres salat dekul wiridan, dekul ngadoakeun ti kaanggangan. Geus kitu diacungkeun, "Hei sahabat kami, saha nu boga duit anu leuwih?" Ceuk Utsman bin Affan, "Abdi ya Rasulullah." Kadiekeun, "Mangga atuh ya Rasul." Hayu urang ngaleut bring ti masjid nempo nu gering. Ditanya sabaraha poe anjeun gering? 4 poe. Geus ka dokter parantos beak sabaraha? 500. Kumaha ceuk Nabi? Geus tong loba ngomong, yeuh ku kami digantian 500 bisi anjeun can kuat ka masjid eueuh keur dahar, tah ku kami digantian. Ti saha ieu? Ti kami jamaah masjid. Isukna nu gering jaregjeg datang deui ka masjid. Naha masjid aya perhatian ka jelema nu teu ka masjid. Well tah ayeuna urang da raek nempo nu gering teh lamun kanu beunghar ka donatur di umum-umum. Bapak-bapak ibu sok bapak-bapak ibu-ibu di urang teh aya nu udur bari donatur masjid bari karek sapoe teh hayu urang ngaleut bring ka donatur bari nu sok ka masjid mah coba rakyat leutik setengah paeh diarantap di mana letak Islam keadilanana. Well cenah Islam teh rahmatan lil alamin, di mana jadi rahmat keur saantero alamna. Naon ibu kikieuan? Oh Jabar istimewa bapak aing deui. Beres gitu isukna teh ya Rasul abdi ka masjid deui sehat alhamdulillah ya Rasul. Ieu nu nerangkeun masjid teh hei jelema-jelema asup Islam nah kuring kudu asup Islam. Akhlak Nabi jeung sahabat karasa ku kuring matak nu ngaran perbuatan lain nu katempo lain nu kadenge tapi Islam bakal asup lamun Islam geus karasa ku perasaanana. Keheul atuh da. 2 Abu Bakar kunaon si fulan teu hadir ka masjid? Ya Rasul, si fulan teh gaduh sametan. Ka mana hutangna? Eta boga hutang ka warung nu deukeut masjid. Matak ieu masjid tong deuketkeun jeung warung. Pan anu ka masjid eueuh nu moal duit aya hayang udud heula ngeslok heula ka warung. Poho meureun akhirna teu kabayar. Eureun ka masjid daerah. Kumaha ceuk Nabi? Saha di antara urang nu boga duit leuwih? Pangmayarkeun karunya nepi ka eureun ka masjid lantaran hutang. Utsman bin Affan deui pandakwana ku harta Utsman bin Affan abdi ya Rasul pangmayarkeun
Abu Bakar tepungan si itu nu boga hutang bejakeun yen hutang geus lunas tong dibeja-beja ka batur bejakeun hutang anjeun geus lunas Nabi sono ka anjeun cing di dieu lamun aya nu gebleg hutang kunaon cek DKM teh si Pulan teu datang gaduh sametan pa DKM kasaha sametanana kanu deket masjid ieu kumaha cek DKM bener ipis iman lain ipis iman hutang Pak matak Islam jeung Islam juru turun hadis Nabi kal jasadul wahid kudu saperti hiji awak anu nyeri hiji maka anggota awak nu sejen ngarasakeun kanyerina bener tamatak ieu ge Pak Haji Yayan santunan ulah Pak Haji Yayan wungkul ibu ge kudu ngan meureun Pak Haji Yayan gede atau ibu mah leutik bae we ya ada lol deui beres salat subuh Kangjeng Nabi nyingareupan jelema nu balik pagaweana taruh wiridan beres salat Assalamualaikum gajleng Waalaikumsalam gajleng nepi ka geus lila-lila teuing ku Nabi ditanya Abu Bakar kunaon si Fulan nepi ka mu ngaaminan doa kuring kumaha cek Abu Bakar ya Rasul lain aliman ngaaminan doa salira da sidik butuh ku doa salira naon atuh naon make jeung balik tuturkeun Abu Bakar dituturkeun Pak tiap salat subuh dituturkeun ternyata datang ka imana keur ngasupkeun curug kana baham anakna dirogok ku Abu Bakar ditanya kunaon budak nepi ka dilogokan kitu Abu Bakar kuring teu milu wiridan teu milu ngadoa jeung Nabi kuring ke salat subuh rusuh teh sok sieun aya korma tatangga kadahar ku anak kuring nepi teu kadinya pemikiran urang nepi ka sieun korma tatangga kuring kadahar ku anak kuring lamun nepi ka asup itu hukumna adalah subhat subhat teh deukeut jeung haram mung kuring lamun anak kuring diparaban ku barang subhat sabab itu teh tetangga teh Yahudi kormana ngaramboy kana buruan kuring maka sok aya nu ragrag didahar ku anak kuring maka kuring teh rusuh salat subuh teh naon sieun anak kuring ngadahar korma eta balik deui ka masjid cek Abu Bakar bari nyegruk ya Rasul gening jalma teh lain mung ngadoa lain mung ngaaminan lain mung babarengan jeung urang-urang ngan sieun anakna ngadahar barang subhat nya aya naon aya korma anu Yahudi ngaroyom kaburuanna sok ragrag didahar ku anakna nyurucud cai pano Nabi saha di antara urang duit nu boga leuwih cek Usman deui abdi ya Rasul beuli kormana pikeun ka jelema eta jauh alak masjid urang mah jauh nyaho urang batak diomongkeun teh jauh lamun mah masjid geus saperti kitu tong keung bakal eueuh tong keung bakal saat kuring yakin Pak ieu masjid sagede kieu terlalu leutik bakal loba jamaah anu asupna lamun masjid geus bisa merhatikeun jelema di luar masjid matak makmurna masjid lain hanya sebatas jumlahna loba nu ka masjid tapi makmur masjid kudu bisa ngamakmurkeun jelema di luar masjid kahartos ya tereng ngeusan euy lain da ibu teh jara rawuh ti mana ibu ti mana ti dieu ka ditu sabaraha jam sajam wih ayeuna wih nyarek magrib di jalan inilah fungsi masjid matak ternyata punten matak lamun urang aya santunan sataun sakali hampura pek tuluikeun ngan aya nu leuwih naon eta merhatikeun lain sebatas santunan sataun sakali na da budak yatim teh hirup sataun sakali jamin sakolana bere kadaharanana sugemakeun bajuna mun bisa pek pangmeulikeun imah cenah cicing di imahna supaya budak yatim teu caricing di jalan lebih memanusiakan manusia bener Bu ngan ku sabab di urang karek ayana santunan sataun sakali eta ge lumayan ngan mudah-mudahan kahareup mah ulah sebatas santunan setahun sekali tapi kudu bisa ngajamin kahirupanana seperti anak urang apan kabita ku hadis Nabi umat kami engke jeung kami ibarat curug jeung jajangkung saha ya Rasul jalma nu merhatikeun ka budak yatim leres ibu urang atosan dasim kuring bade ka daerah nu sanes ibu oge da kudu magrib komo ieu ibu ti dieu cenah bejana sajamnya aing ngaran-ngaran sajam piraku barek bari lempang atuh sing sarehat sadayana sing paranjang yuswa sadayana bari berkah doakeun para ustad para kiai nu aya di tempat sing berkah ilmuna panjang yuswana sing makmur masjidna sing soleh tur solihah pala putrana
Mangga ibu urang sholawat sasarengan saurna bade aya naon itu Pak gelar sorban pun lanceuk pingpin sholawatna abdi bagian ngolona kerjasama ibu lawa kamungkar sesakeun duit saperak dua perak pasikeun kana sorban insya Allah manfaat sholawat dipimpin ku pun lanceuk. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi